Mana papainya? Mun aya si Ono deleketek koin. Sugan be mere jeung meuli seblak. Asa geus kebal tertaktir ku si Ono. Nah, kebenaran aya si Ono. Mata si mana eta? Aing ndek balik opa. Aya naon sih? Opa yang meuli seblak no. Atuh geura meuli yang seblak bah. Opa teh boga duit no, minta ge. Atuh geura mesen heula be. Gua aing dibayar. Bener ya? Beneran be. Oke, terima kasih Ono, thank you. Teh Ija, apa yang seblak ya? Sing ladanya. Suwe. Aing teu kapage jeung papa. Geus dibayar apaan can seblak da opa? Sia kumaha sih? Sedang dibayar ku sia. Oh tenang, ku aing dibayar. Awas kalau mau dibayar. Oh kasihan amat sia. Lain kuna naon no? Apa teu boga duit, bisi ku sia teh dibayar. Ono mah moal bohong, pasti dibayar ku ono. No. Tadi mah di mana sih? Tinu apa opa? Ai bapak sia, Pak Dedi kan anu beunghar teh ono. Emang bapak aing ganti kitu. Atuh bapak mah moal bisa ganti ono, kecuali pamajikan, karak bisa ganti. Oh, berarti aing bisa ganti pamajikan oh. Atau bisa bae ono, kayak lamun si Nyai teh balik-balik, opa ge daek jadi pamajikan ono. Kumaha engke be opa, lamun si Nyai eueuh balik-balik mah. Yes, beneran ono. Oh, opa. Ono, tadi mantos tinu bapak mas naon? Mantes minta duit aing. Ujung naon ono? Jeung modal usaha. Ono arek usaha naon sih? Aing rek nyieun usaha angkutan. Wih, hebat amat. Kayak opa jadi sekretarisnya nya. Tenang be opa. Emang ono arek nyieun angkutan naon sih? Odong-odong opa. Lah, sugan teh mah nyieun perusahaan angkutan umum. Orang odong-odong. Beulah aing. Kajen bung mah.